Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat, para kiai, para jengan, para santri, para pecinta kajian kitab kuning, saya atas nama Desa Dahsyat Channel mengucapkan terima kasih atas dukungannya untuk berkembangnya channel kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai sarana dakwah membangkitkan umat cinta pada ilmu-ilmu ibadah sehingga ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Tak lupa saya juga meminta bantuan, pertolongan atau dukungan supaya tetap channel kami berkembang dan lebih berkembang lagi. Subscribe channel kami, like, komen, dan tolong bagikan jika saudara sahabat sekalian berkenan. Mohon maaf bila ada kesalahan baca, kesalahan terjemah. Itu adalah kebodohan saya sendiri. Dan saya juga meminta bantuan jika ada yang salah, tolong untuk diperbaiki. Sekian ucapan terima kasih saya dan rasa syukur ini kepada Allah saya sampaikan kepada hadirin semuanya, para sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngalajengkeun deui kajian kitab Takrib bab qasar sinareng jamak. Paslon ari eta sahiji pasal fi qasri salati dina mertelakeun ngosorna salat wa jamiha sareng ngajamana salat wa yajuju sareng wenang lil musafiri kajalmi anu nuju nyanyabaan ayal mutalabisi tegas namah kajalmi anu tumandang kana ngamaksa di jalmi disafari kalayan nyanyabaan naon qasru salati midambel ngosor salat ar-rubaiyati anu bangsa 4 rakaat la gairiha teu kenging ngosor salat nu bangsa salian 4 rakaat min sana iyatin tina salat bangsa 2 rakaat wasulasiyatin sareng ngosor salat bangsa anu 3 rakaat wajawazu sareng wenang naon qasri salati ngosorna salat ar-rubaiyati bangsa nu 4 rakaat bi khamsi syara'ita kalayan 5 pirang-pirang syarat. Al awalu kahijina tina khamsi syara'ita ayyakuna kabuktosan naon saparuhu saparna ieu jalma Aisyah sin tegas nama hiji jalma fi ghairi maksiatin tina salian midambel atawa saparna sapara maksiat wa ari goer maksiat perjalanan maksiat eta syamilun anu murung mencakup lil wajibi kana perjalanan anu wajib kaqada'i dainin seperti bade mayar sametan wa lil mandubi atanapi perjalanan anu disunahkeun kasilatirrahmi seperti bade silaturahmi
walil mubahi atanapi perjalanan anu dimubahkeun kasafari tijaroti sapertos perjalanan dagang niaga. Ama safarul maksiati sareng anapun hari perjalanan maksiat kasafiri liqat itoriki sapertos perjalanan megat di jalan ngabegal maksudna mah fala yatarkhasu maka teu dikengengkeun ieu musafir pihi dina eta safar wala jam'in pihi dina eta safar bikosrin ngalakonan kosor wala jam'in atanapi ngalakonan salat jama. Nu tiasa dikengingkeun ngosor salat teh nyaeta salat nu bangsa 4 rakaat. Lamun dikosor panginten jadi 2 rakaat. Teu kenging ngosor salat nu bangsa 2 rakaat atawa 3 rakaat. Meunang teh salat ngosor salat nu bangsa 4 rakaat kalayan 5 pirang-pirang syarat. Kahijina perjalanan teh sanes perjalanan maksiat. Kenging salat ngosor salat kahiji perjalanan wajib sapertos bade mayar sametan atanapi perjalanan sunah sapertos silaturahmi atanapi perjalanan dimubahkeun ku agama saperti tijarah atau jual beli. Ama safaru maksiati sedangkan perjalanan maksiat mah seperti ngabegal, bade maling, bade ngebunuh maka teu kenging ngosor salat da eta mah sanes perjalanan goer maksiat perjalanan untuk dipikaridho ku Allah maka teu kenging taya rukhsah kajalmi anu ngalakonan perjalanan maksiat wahna qasar atanapina ngajama salat. Wasani sareng kaduana antakuna sareng kedah aya naon masafatuhu jarakna eta safar aya safari tegasna mah jarakna perjalanan bisita ta'asyara kana 16 naonana farsahon farsahna tahdidan kalawan had anu ditahdid atanapi batasan entos dipastikeun fil asahi numutkeun kaul sahih. Jadi syarat kaduana ngosor salat teh jarakna teh 16 farsah. Walatu sabu sareng teu diitung naon muddatur ruju'i mangsana balik minha tina itu masafah wa farsahu sareng ari namina farsah ay ukuran farsah eta salah satu amyalin 3 pirang-pirang mil wahina idin maka lamun kitu famajmu'ul farasihi maka ari kumpulna sadayana eta farsah samaniyatun wa arba'una mailan 48 naonana mailan milna wal mailu sareng ari samil eta arbatu alafi eta 4 pirang-pirang ribu 4.000 naonana khatwatin lengkah wal khatwatu sareng ari salengkah eta salah satu akdamin 3 pirang-pirang sampean wal muradu bil amyal sareng anu dimaksud ku musannif di dieu mah nerterakeun pirang-pirang mil teh al hasyimiyati nyaeta mil anu bangsa keturunan Bani Hasyim
Wasalisu sareng katiluna syarat qasar ayakuna kabuktian naon al-qasiru jalbi nu qasar teh eta muaddian anu migawe li salati rubaiyati salat nu bangsa 4 rakaat. Amal faitatu anapun jalmi anu porot salat anu ketinggalan salat hadoron di imah palatukdo maka teu kedah dikodoan ieu salat anu ditinggalkeun fihi dina eta safar. Tapi ngodoana temu di bumi teu di perjalanan. Amun netepana katinggalan nalika eta jalma teh acan safar. Wal faitatu sareng ari salatna jalmi anu katinggalan atanapi nu porot pisapa di perjalanan tukdo dikodan ieu nu porot bihi dina eta safar. Benten lamun forotna di bumi teu tiasa dikodoan di safar. Tapi lamun porotna dina waktu safar tiasa dikodoan dina waktu safar. Maksuratun tingkahna bari anu ngosor la fil hadori ulah dikodoan di bumi. Warabiu sareng kaopatna ayan wiya nganiatan saha al musafiru jalma anu nyanyabaan al qasra kana salat qasar li salati pikeun salat mal ihrami sarta takbiratul ihram biha kana eta salat. Jadi niat ngosorna teh nalika takbiratul ihram. Wala khamisu sareng kalimana syarat qasar teh alaya tama ulah ngamakmum isiman si qasir fil juz'in tina hiji bagian minan salati tina salat neta qasir bimuqimin kajalmi anu mukim teu kenging ngamakmum kajalmi anu mukim nalika ngosor salat au biman yusalli tanapi atawa tegasna mah kajalmi anu salat di jalmi salatan tamatan kanu salat anu sampurna salat biasa anu sampurna sanes ngosor. Yasmula supaya ngurung ijalmi al musafiro kanu nyaba al mutimma anu nyampurnakeun salatna. Waya juju sareng diwenangkeun lil musafiri kerjal musafir nao saparon. Waya juju jeung diwenangkeun qasar teh lil musafiri kerjal minu musafir saparon dina perjalanan taulan anu lila. Mubahan tur mubah aya jemaah yen tanga jama baina salatai antara dua salat al-dhuhri wal asri ngajamana salat duhur sareng asar takdiman tingkahna jama takdim atau takhiran atau jama takhir wa huwa sareng ari jama takdim eta makna qaulihi makna dawuhana musannif fi waqti ayyihi masya'a tina lapad waqti ayyihi masya'a artosna mah fi waqti dina waktu ayyihi ma kumaha bae sya'a anjeun karep wa yajma sareng kana ngajamana si jalma sareng kana ngajamakna si jalma baina salatai antara dua salat al maghribi wal isya salat maghrib sareng isya takdiman bari jama takdim atau takhiran atau napi jama takhir. Makna qaulihi makna dawuhan musannif fi waqti ayyihi masya'a dina waktu kumaha bae. Wa syurutu jami takdimi salah satu al awwalu ayyabda'a bidzuhri qabla al asri. Wallahu a'lam bimuradih. Lajengkeun ke tina bagian kedua tina jama sareng qasar. Mudah-mudahan manfaat sakali dihatur nuhun atas dukunganana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.